salah jamblung. Muruhkeun eueuh duit ieu teh. Wah. Muruhkeun babat duit sudah ieu teh. Wah. Sugan we atuh aya di caangan mah tereh payu kebon teh. Kumaha tuh da? Majeg kudu ngahasilkeun hanteu. Jual cangkeng deui aya gawe teh da. Baru ripuh aing ngaran digawe. Majeg heueuh kudu ngahasilkeun hanteu. Ning muruhkeun wae kitu di caangan meh tereh payu lah kebon teh. Yat. Kemana? Ayo, kuliah dengan. Jadi atuh. Oh, baguan mah. Yat, euy, mau mobil ning. Ban rek ka mana tuh mau mobil? Nah, ban keur kuar kuir minta neangan tanah gitu. Neangan tanah. Ka beneran, Bos. Oh, beneran kumaha? Ka beneran kitu mah. Heuh. Yo, tanah uing ieu Lain, arek Bang. dijual. Lain. Kumaha? Yo, Yo. Nu penting mah ilikan heula, ulah lain-lain. Ilikan heula tuh watesna kitu. Bang. Cocok tanah mah ieu teh. Subur tanah mah. Tuh Subur tempo. kumaha, Bang? Yuk. Orih gitu di pelapan tuh jarara di harendong non segala gitu. Kita tadi plak yo. Tuh di pelaki ya. Taneuh. Tanah Pasaran sabaraha di dieu gitu. pasaran mah tuh danu DKM. Pasaran, Bang. Harga atuh. Aduh, abah puyeng. Teh air kaya teh butuh pasaran, butuh tanah. Butuh tanah, Bang. Butuh tanah wing teh. Yang beplakan Apa butuh dia nu tanah. abah harus dijual tanah? Pasaran sabaraha di dieu gitu. Pasaran mah tuh ada ngajual. Urang mah tara ngajual pasaran gagabah. Ari abah kumaha ieu teh mah bingung. Pasaran sabaraha? Heula urang mah asa aya lieuran ieu teh ya. Aduh, Maneh teh butuh tanah atau butuh pasaran? butuh tanah, Bang. Pasaran sabaraha di dieu? Saha nu maot deh. Astagfirullah, ari abah. Pasaran tanah atuh. Aya pasaran teh harga atuh, Bah. Wah, atuh nanyakeun harga apaan tadi ge harga kena pasaran segala. Aya bae abah mah. Gitu. Sabaraha di dieu gitu. Urang mah nuturkeun we galibna. Nu geus mah 500. Sa bakukur Bah. Sa bata gitu kumaha? Han, Sa bata. per batana 500. 500 rupiah atau Arek, iya benar. ih gampang wae ari masalah harga mah. Ya. Meureun kayak kumaha namanya. Anu penting we butuh tanah heulanan ayeuna Oh, mah. kariseg atuh butuh tanah mah teh urang oge nu abah. Oh gitu. Nuhun atuh Bah saheulaanana. Gitu teh we ek mawa heula di dieu na mobil. Panjar. Wadah. Mawa wadah na mobil. Lah, punjar panjar teuing atuh ya. Ah, ieu Bah. Nih, Hai. Ieu ek mawa tanah. Mawa tanah ieu. bawa tanah. Oh, keur contoh. Ih. Kapan cek abah ieu seg mawa tanah. Jadi kaya terek mawa tanah. Nah ieu gitu. Oh, jadi meureunnanan ieu terek dipariksa heula si tanah teh pH tanahna maksudna meureun di Kumaha kita abah? rek diuji lab. Kumaha mawa contoh? Ih, uing teh neangan tanah, Bah tadi teh. Gitu. Nya, Iya ek mawa tanah. rek di bawah heula contoh. Jang pepelakan. Gitu. Jang pepelakan dina ieu dina pot gitu. Jadi kela lieur deui bae. Ih, ari abah. Kuring mah ieu teh. Apa cenah butuh tanah? Uing teh butuh tanah neangan tanah, Bah. Tang ngomong ember. Apa yang wadah tanah? Ieu ek pepelakan. Itu dina ieu dina pot gitu. Jadi butuh tanah
taneuh saember. Saember sakieu bah jang bebelakan. Gitu. Sugan rek dibeli kebon. Tadi dia nangan taneuh. Atuh lain ngomong ti tadi. Ih, Butuh Abah permelak deui. kembang gitu. Sudah abah menempas wae Apruk-aprukan aing nuduh-nuduhkeun wates. Kita tadi ge bingung iku mah si abah. Tuh. Nempas Repot. wae. Ngalamah lah. Oi sugan aing warek meuli taneuh teh. Rek kabeh. Tuh, bah, sakieu taneuh teh ieu ek bebelakan. Ngomong atuh ti tadi. Ieu mah nuhun lah. Naon? Jang meuli udun ieu mah. Naon ieu? Iya duit jang meuli udun. Itu nyahian taneuh gitu bah. Oh. Nah, ini dipikir-pikir teh. Saember 50.000. Mungkaning ieu nu urang 500 bata mah aya taneuh teh. Lah, aing ngomong dijual kitu rek dijual emberan bae. Wah, aing ngomong dijual rek nyieun plang isuk di dieu. Dina plangna teh dijual taneuh saember harga 50.000. Udah duit aing.